Dusun naon bahasa Arab teh? Dusun teh naon ya? Meureun ka Taban gitu, Taban lah. Antum Taban. Jadi apa namanya istilah pacaran gitu mahasiswa dan mahasiswi di sana itu bisa dibilang tidak mungkin. Oh. Tapi Pak RT banyak yang menikah di sana. Sampurasun. Taki itu kasumangat atuh. Wilujeng Sumping, wilujeng tepang sareng abdi, Pak RT Sukardi di Kampung Cirame. RT modern nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Anu ngagaduhan nyaeta moto anti korupsi. Atuh da naon nu bade dikorupsi tos teu aya naon-naon di diana oge, tos saep sadaya. Tetap galau dan selalu galau, tiap dinten galau. Lain sagalau-galauna. Galau ningali warga nu teu acan sejahtera, galau ningali pangwangunan nu teu acan merata. Dina podcast wengi ieu, podcast tamu Pak RT. Ngabahasnya eta, ieu mah di dunia pendidikan ieu. Bahasan anu sae pisan. Nyaeta belajar di negeri orang. Tepuk tangan. Wengi ieu parantos kadongkapan tamu istimewa ieu mah. Di tebih. Terang teu ti mana? Ayo ti mana terang teu? Ageng ti mana terang teu? Ieu mah tebih pisan ieu mah. Ti Yaman. Tepuk tangan. Yaman teh di mana Pak RT? Yaman teh nyaeta caket pada matang terus ngidulna ka Cicerem meureun nya. Oh nya ke. Upami kitu mah ke bade diterangkeun dibejer-beaskeun ku narasumber. Nya. Kah, ayeuna wengi ieu aya salah sahiji narasumber. Tokoh muda, intelektual muda, pemikir Islam. Ustadz Sahril. Aduh, wilujeng Sumping Pak Ustadz Pak RT teh regreg bingah ieu wengi ieu teh kadongkapan Pak Ustadz ka dieu supanten ya kru-kru sadaya teh kenging pencerahan itu. Eta nu kru itu mah kadang-kadang eta da ibakna teh pas magrib eta. Itu mah ibakna teh isya deui eta. Eta mah eta teh aya berpenjelasanana nya. Ieu Pak Ustadz Sahril wengi ieu bade ngabejer beaskeun. Bade nerangkeun ngeunaan eta pengalaman belajar di negeri orang teh kumaha. Kuliah di luar negeri teh kumaha gitu tah. Ti mimiti cara-carana, biayana tah. Sareng syarat-syarat lulusna kumaha. Gitu. Paham teu? Eta geuning caricing wae, abong-abong kasbon tos 3 kali oge Paham teu? Nya ke bade diterangkeun ku Pak Ustad. Maklum Pak Ustad. Kru. Ibakna ge da dina magrib teu ku pami kru mah ya. Mangga iya Pak Ustad ditanya. Di abdi getos lami mireng teh cenah ti aya cenah nu sakola di luar negeri cenah di Yaman gitu tah cenah. Nuju nimba ilmu agama cenah. Nepi ka jerona cenah kitu cenah ge. Teh saha cenah? Itu Pak Ustadz Sahril cenah. Mangga teh ku Pak Ustadz teh dicarioskeun gitu. Mimitina hoyong sakola ka luar negeri teh kumaha gitu tuh. Tahapan-tahapanna teh naha lulus madrasah heula teras ka sanawiyah, teras ka aliyah, teras ka luar negeri gitu kumaha tah eta mimitina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu dimiteun ku salam heula. Mohon. Eta tadi Pak RT gitu salam ti payun teh duh kumaha sih?
Nya Pak Ustad, salam Pak RT teh. Tuh Pak Ustad ge mireng, kumaha sih? Mangga Pak Ustad. Mohon hatur nuhun sateuacanna Pak RT. Mohon. Pertama perkenalkan diri heula meureun Pak RT nya. Mohon mangga atuh. Abdi Sahril Tony Setiawan, putrana Ibu Encahyani nya di Desa Ciwiru, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Abdi teh sateacana terbang Mohon. menimba ilmu ke negeri Tarim. Abdi sateacana mondok di pesantren IBS El Azam. Di mana El Azam teh? El Azam teh pondok pesantren di tengah-tengah hutan. Ya. Di tengah-tengah hutan, tapi gaduh guru nu hebat. Nyata Kiai Haji Bahrudin Sanusi MM. Tepuk tangan. Satacan angkat kayaman, mondok heulan di pesantren El Azam, kurang langkung teh genep tahun. Ti lulus SD langsung ke El Azam, SMP sareng SMA-na di El Azam. Punten dia. Iya. Tacan dikenalkeun ieu pantesan tuh jamedud bae tita tadi teh tuh kucap gitu jamedud baru melotot gitu tuh aduh tacan dikenalkeun punten ieu teh ieu namina Alia Pak Ustad sekretarisna Pak RT dari Alia kapungkur sanawiyah teh Alia. Enggak, Alia mah biasa-biasa aja. Eta biasa-biasa bae cenah lu. Panginten teh si Haikal juga nama sanawiyah teh nya kapungkur teh nya. Bukan sanawiyah teh naon Pak RT. La ilaha illallah eta geuning. Ampun. Kek bade diterangkeun ke ku Pak Ustad. Mangga. Mohon. Nya. Sataacanna mah teu aya atau naonnya? Teu gaduh keinginan bade ka luar negeri. Mohon. Tadi nama tos lulus pondok langsung daftar ke PTN Perguruan Tinggi Negeri di UIN Wali Songo Semarang. Oh Semarang. Mohon. Tapi dauh Pak Kiai di Piwarang ngiring tes kangge kayaman. Tes berarti Tes melalui seleksi. tes ya teh ya tes. Ya. Aya tes seleksina. Tes seleksina teh keur kapungkur teh tahun 2017 bulan mun telepatna Agustus. Mohon. Bulan Agustus di Piwarang tes ngiring tes satacana teh tos ngiring tes oge nu di Semarang nu di UIN Wali Songo. Mohon. Seminggu kemudian teh aya pengumuman di dua-duanana di Semarang oge ti nu di Yaman ieu. Mohon. Ngecek nu di Semarang di UIN Wali Songo alhamdulillah katarima. Tepuk tangan. Terus nu di Yaman samingguna deui aya pengumuman deui katarima deui. Tepuk tangan deui. Aduh keprok. Aduh hebat ya Pak Ustad Sahril ya. Dua nana ya tes diterima sadaya. Di Wali Songo diterima. Di Yaman diterima. Eta kumaha ta milihna teh dua-duana diterima gitu. Rada bingung sebenarnya namanya, tapi nuhun nasihati Pak Kiai, saur Pak Kiai tos angkat bae ka Yaman. Panginten teh istikharah heula gitu. Dawuh Pak Kiai angkat bae ka Yaman insyaallah kenging nu leuwih sae gitu lah. Oh, iya. Warga Dumai sadaya. Tuh warga Dumai tuh parantos ti hareuh naon cenah. Eta cenah pas dites teh dites naon cenah. Nah dites Arab gundul cenah. Naon cenah altanapi dites bahasa Inggris, tadi tes ngaos gitu kan. Kumaha eta tesna teh naon bae gitu. Kan itu kan tes kangge ka Yaman. Yaman kan salah sahiji negara Arab atau Timur Tengah. Tentu non namina teh tesna teh da ngangge bahasa Arab. Aya dua tes keur kapungkur teh tes tulis sareng tes wawancara. Upami tes tulis tak kumaha teh. Tes tulis teh urang kedah nyiapkeun materi-materi nu kudu
hafalkeun gitulah. Oh, mohon. Di pasihan 10 soal. Gitu. Aya nu ti materi nahwu, sorof, bahasa Arab, suruh ngadamel karangan ti bahasa Arab gitu. Terus sareng naon namina teh fikih na aya gitu. Paling aya ti fikih, sorof, nahwu, sareng ngarang carita ku bahasa Arab. Eta terang teu nahwu sorof Haikal. Itu Pak RT. Aduh, era teuing atuh ka Pak Ustad. Tutu subi-subi tuh kena teu nahwu sorof. Aduh. Itu Arcep Indra mah cenah ge. Ieu cenah kanu balagoh kenal teh cenah ge ilmu mantik. Aduh gaya teuing eta mangga teraskeun deui. Terus nu kadua teh tesna teh ti wawancara. Wawancara teh Nganggo bahasa Arab. Kanggo bahasa Arab. Oh. Percakapan nganggo bahasa Arab ngajelaskeun Bener. riwayat hidupna kumaha Oh. nganggo bahasa Arab. Aduh. Lah. Warga Dumai sadaya. Aduh eta tesna teh nganggo bahasa Arab. Nyeratna nganggo bahasa Arab. Teh pirengkeun makana pirengkeun regepkeun, perhatikeun supaya tiasa dia sapertos Pak Ustad dia tiasa sakola ka luar negeri gitu lah. Alia mah paling ge bahasa Arabna teh eta mah terangna teh. Ana antum teh kitu bae teh mah alia mah. Moga Pak Ustad di itu dilajengkeun deui. Kangge tes wawancara teh di Piwarang saterasna tos percakapan di Piwarang ngabaca kitab gundul, kitab fikih gitu nya. Tuh ngabaca sabaraha baris di Piwarang ngajelaskeun ngangge bahasa Arab, terus jelaskeun di Piwarang diterjemahkeun ke bahasa Indonesia. Oh, gitunya. Lu tepuk tangan. Ieu kamarana kru sadayana kamarana ieu maka kumpul ieu. Tujuh kasbon Pak RT. Aduh, si Dapa kemana si Dapa? Kasbon. Oh, iya, di dia di rencangan di dia. Duh, ger. Eta kalebetna teh beasiswa di mana eta teh? Mohon eta teh. Kan tuh, wargi Dumai sadaya hoyong terang cenah. Kumaha carana supaya kenging beasiswa eta teh tah, Pak Ustad gitu. Mun harita teh kan 2017 aya beasiswa ti mun teu lepat mah ti Kuwait tak kitu mun teu lepat mah. Di Kuwait. Mohon. Jadi beasiswana teh namina teh parsial. Ngan cakup asrama, tempat tidur teh maksudnya ranjang, sareng kasur, sareng bantal nu lain-lainna, sareng lemari. Eta teh nu beasiswana kan mun sakitu gitu lah. Anu liana teh kumaha eta? Nu liana teh aya pembiayaan di awal, Pak. Oh, kumaha Pak Ustad. Pembiayaan di awalna teh kedah aya pembiayaan mun telepat mah keur 2017 teh $3.500. Oh. Eta teh selami 5 tahun. 5 tahun. Mohon. Iung maneh nyaho teu $3.500 sabaraha lamun dirupiahkeun? Ya kurang leuwih sabaraha nya Pak RT? Nu karena Segitulah. Mana Pak Ustad? $300 teu ieu geuning eta mah. $3.500 teh keur 2017 mah mun telepat kurs dolarna teh sekitar $1 teh 15.000 gitu mun telepat. Dikali 3.000. Mun 3.000. Punten sanes 3.500, 3.000. Oh, $3.000 gitu. Kurang langkung 40-an sekian. Nah, kieu Pak Ustad, eta secara administratif gitu kan, persyaratan ka luar negeri, beasiswa ka luar negeri itu eta naon bae eta? Nu kedah dibantu di store-keuna teh. Nah, ijazah, KTP, KK gitu kan. Henteu, kartu ieu mah henteu. KIS cenah ge kartu KIS cenah. BPJS. Lah ini beda negara. Aduh, si Ageng mah yaya wae. Mangga Pak Ustad diterangkeun. Beasiswa mah biasana urang milarian sorangan gitu. Oh, berarti Pak Ustad mah mandiri, mau tekar ieu mah tepuk tangan. Tuh, milarian sorangan sekolah oge milarian beasiswa sorangan. Ieu mah lu. Tabar si Haikal komo.
siung komo komo dia teh subi sancana sakola teh mama 5.000 dulu tuh Pak Ustad kita mah beda sareng Pak Ustad mah Haikal mah najong lawang cek PRT. eta teh pantesan atuh mangga Pak Ustad diteraskeun deui Eta sanes abdi. oh nu mana anu ngana Nu biasana nu mana? Nu rencang-rencangan. nu najong lawang salah satu maunya Pak Ustad najong lawang atuh tuh mau kieu beulna tuh mi minta sepatu aduh tong tacan panen cuger tuh lawang pantun ah ke SD Lawang mana Pak RT? pawon mulai rusak itu tunggal minggu yang sepatu karacak mangga Pak Ustad aduh Nu beasiswa tadi teh mohon sanes abdi Pak RT nu sanes rencangan kebanyakan rencangan. oh Gitu. Nu pernah gaduh rencangan nu di kuliah teh orang Kalimantan. mohon Nya eta mah milarian ka Kemenag nuhun ieu nuhun namina beasiswa. oh Gitu. eta teh najong lawang teh kemenang teh Henteu. panginten gitu kan tah eta parantos dibejer-beaskeun ku Pak Ustad Sahril eta tahapan-tahapan belajar di luar negeri timimiti tes terus ke luar negeri nah eta kampung Dumai mah tuduh terus parantos pengen aros itu cenah eta cenah ge upami bade ka luar negeri kan naik kapal cenah pesawat gitu eta kedah naon bae cenah nu dibantuna kanggo kaya aman teh nu dibantuna teh naon kitu teh mangga Nya ari ka luar negeri kan ka luar negeri teh kedah aya namina paspor. Nya pasporna ngadamelna di imigrasi. ta paspor lain paspor nu hiji 3 2 3 4 kurang 5 klik eta mah paspor pangintennya paspor eta mah tuh si dapat kitu tuh paspor ka luar negeri teh Paspor teh naon Pak RT? paspor ih naon itu teh Pak Ustad Dikira teh apa? ya abdi gak sudah badan harus di Pak Ustad bangga itu dibejer-beaskeun Pak Ustad Paspor teh mun cek urang lama kangge syarat izin lewat lah gitu. oh Izin lewat kangge gitu. linggih di tempat gitu. Nah, berarti lah mau pada lewat atau linggih di kuda dalam teh kuda paspor. Mohon khusus eta mah daerah khusus kuda dalam mah kuda paspor. Gitu. Nah, teras deui Pak Ustad. Ieu ngadamal paspor ge keur harita ge aya drama sakedik Pak RT. Siap-siap soundman direkam. Ya, kamera close up. Ya, ya sabab ya aya kajantenan nu surprise cenah cek Pak Ustad teh ya. Aya drama ngadamel paspor. Warga Dumai sadaya Pak Ustad aya drama ngadamel paspor. Mangga. Jadi ngadamal paspor teh di imigrasi Cirebon di daerah mana sih hilap euy? Ya Sudarso sanes. Kedawung ya. Montoya teh. Oh, mohon atuh. Nyandak antrian ke nomor sekian gitu ya. Nomor sekian kepanggil lah. Kan saat can janten paspor teh ditanya-tanya heulan. Bade ka mana ya teh? Mohon. Bade ka Yaman. Bade naon ka Yaman? Oh. Kan negara perang. Tuh yang jadi teroris ka ditu. Eta sampai dikitukeun eta. Aduh. Sampai ku kitu nanya. Duh, ditarton taros gitu. Terus dijawab ku Pak Ustad na kumaha? Bade belajar nuntut ilmu. Terus nuhunkeun ieu na buktina mana instansina nu bener-bener nu bahwasana si ade ieu teh palai kayaman teh palai belajar ditaroskeun mana lembagana ka universitas naon gitu. Nah pas harita teh kalersan teu ngabantun data-datana teh. Aduh. Kadang ngabantun surat pernyataan lulus gitu ambeh sebagai bukti gitu. Pas harita mah henteu
teu kaingetan gitu. Terus kumaha eta salajengna teh? Salajengna ditolak, wih deui. Wih Wih deh, deui. atuh padahal mah gampang atuh Pak Ustad itu kantun bae nelepon eta kasih Ageng teh Geng tolong aku gitu. Eta pasti datang. Datang ke kantor imigrasi teh baru cengar-cengir, maaf saya juga tidak bisa bantu. Gitu. Ya eta Pak Ustad. Terus teh wih deui, terus Deui. daftar deui pangintennya. Panginten daftar deui ngangge siasah lah, ngangge politik gitu lah. Warga Dumai Sadaya ngadamel paspor Pak Ustad ngangge siasat atau politik. Tepuk tangan buat siasat dan politik. Warga Pak Ustad. Eta gini nu nganggo cara kitu teh sanes urang-urangan bae. Pak Ustad oge nganggo siasat. Saminggu deui atau sabaraha minggu deui gitu bade angkat. Akhirnya ngangge datang ke mana namanya teh travel umroh. Oh, nganggo travel umroh. Jadi aya gaduh rencangan di dinya nuhunkeun persyaratan kangge umroh lah gitu padu namina teh naon? Lolos gitu. Padu ieu bae ieu abdi bade umroh buktina gitu. Ka imigrasina teh. Aduh, hesenya. Bade diajar gitu, bade nuntut ilmu ke luar negeri, hese oge. Eta sampai ditaros-taros cenah. Namanya jadi janten anu, bade ka anu. Terus eta kumaha atunya? Duh, untung ya gaduh siasat. Mangga dilanjengkeun eta. Tos kitu teh. Mun Prosesna tos selesai teh wawancara. Masuk ke sesi selanjutnya teh foto naon gitu, foto wajah ditaros deui teh. Kumaha cek lah. Panasaran teu wargi Dumai Sadaya? Panasaran teu? Panasaran teu? Teu panasaran mau diteruskeun ya. Panasaran teu? Panasaran. Wah, Pak RT ambekan ah. Teu rada baper poe ieu mah. Kunaon Pak RT? Popotongan teu ngabalas WA. Potongan di bae. Mangga Pak Ustad dilajeng. Mohon eta rada didesak-desak gitunya. Ieu teh leres sugan bade umroh teh. Nyalira sugan teu? Nyalira sugan. Henteu ieu sareng rombongan nyarisna kitu. Pinter Pak Ustad. Pinter kanu kieu-kieu mah pinter. Tapi pinter positif manehna. Teu juga henteu aing mah paur nyewot mangga. Tos kitu ngadamel teh kurang lebih diwawancara 30 menitan lah. Mun. Tos beres. Tos ngantosan 3 hari pasporna jadi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, tepuk tangan. Nah, perantos pasporna jantennya eta langsung angkat gitu ka bandara tah kumaha gitu. Henteu aya gelombangna Pak RT. Gelombangna Keberangkatan. Oh, kitu tah. Tadi tos dibejer-beaskeun sadaya nya ku Pak Ustad Sahril warga Kampung Dumai. Ti mimiti eta mondok na teras beasiswa gitu kan. Teras dites, teras ngadamel paspor. Terus ini bari angkat ye caritana teh, bari angkat teh. Angkat teh melalui bandara mana eta? Angkatnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta sanes bendaharaan nu di Kulon. Ah, kumaha sih Soekarno-Hatta? Aduh, bendaharaan nu ditu di Jakartanya. Tangerang. Eta salah deui bae Pak RT. Cengkareng. Api-api padahal mah Pak RT kita urang Jakarta. Aduh, nah. Baru ngah ternyata ya. Alhamdulillah nya eta kan ieu Pak punten ya Pak Ustad eta penti desanya teu acan pengalaman naik pesawat gitu. Eta di bandara mah tapi aman meureunnya langsung lolos bae nya. Eta pas di pesawat teh di luhur eta kumaha tah ningali ka handap teh. Aduh gitu. Ataupun tolong atau kumaha rada balengkok di atau kumaha gitu teh. Ya, pas di pesawat nama kan untungna calikna teh
paling pinggir. Sanes paling pinggir jendela henteu, paling pinggir tempat jalan gitu. Jadi henteu ninggal ke handap gitu. Oh, aduh. Tapi Nya teu karasa, teu karaosnya. teu karaos. Ujung-ujung langsung bae kayaman gitu nya. Atuh eta mun naik buruk kos kitu meureun. Punten ieu cenah. Itu cenah bade naros naon. Ya. Iya cenah patarosan ti warga Dumai cenah upami di pesawat cenah pramugarina garilis teu cenah. Aduh, itu Pak Ustad teu wanian ngajawab euy. Ya teu naon-naon eta mah nya. Tah terus bener pras tos di Yaman gitu eta adaptasina teh kumaha gitu perkenalan gitu penyesuaian sareng rencang-rencangna meureun pan rencang-rencang nu di luar baru aya nu badag gitu kan. Badag, aya nu punten-punten, aya nu hidung gitu kan. Terus aya nu bodas panginternya. Terus aya deui nu muatana sipit, aya nu molotot itu kumaha eta. Jadi rencangan teh aya sebenarnya mayoritas mahasiswa teh 75% orang Indonesia. Tepuk tangan. 75% orang Indonesia gitu lah. Termasuk si Agang di dia. Oh, termasuk saya? Termasuk si Agang aya di dia. Oh, Ustad Ageng teh. Kenal teh Pak Ustad sareng Ustad Ageng? Kenal. Kenalnya, mohon eta pimpinan orkes dangdut irama nada cenah. Aduh, sok aya wae beuneh namanya. Aduh. Tapi abdi ngarasa bingah euy, aya ti desa urangnya tiasa sekolah ke luar negeri. Eta upami di asrama kitu nya. Di asrama eta sa kamarna sareng saha eta? Nu jadi asrama teh sakamar teh 12 urang. Eta teh sadayana orang Indonesia sadaya. Oh. Tapi ti berbagai macam daerah. Eta teh. Aya nu ti Banjarmasin, aya nu ti Aceh, aya nu ti Lombok, aya nu ti namina teh Jawa Tengah, Jepara. Ada eta. Ya. Eta upami istri aya teh nu sakola ka dieu. Istri aya, tapi jarak ikhwan dan akhwat atau laki-laki perempuan teh jauh pisan. Tuh jauh percuma sakola ka dinya oge da maneh niatna cenah kumaha cenah ge asramana caket cenah istri sareng pamengget. Kanyahoan eta mah niatna. Nya pantesan eta teu diizinan ku Gusti Allah eta. Akhirna mah teu jadi mangkat ka Yaman teh nemengna mah. Mangkatna manehna mah akhirna ka mana? Ka Indramayu manehna mah. Kitu tah niat upami niat nu gorengnya. Eta ku Gusti Allah kudu moal diizinan atuh. Ari Pak Ustad mah niatna niat hade hoyong belajar ilmu gitunya. Tentang keislaman nu bener teh kumaha gitu tah. Tah. Ieu kan di asrama gitunya. Eta di asrama teh tetep akur gitu, toleransinya bagus gitu. Kan budayana beda-beda gitu murun eta ge tabiatna beda-beda, latar pendidikanna oge kan beda-beda gitu, ti nagarana beda-beda gitu. Tapi tetap benernya akur gitu. Alhamdulillah sih ari akur mah alakur sadaya. Mohon. Karena masing-masing ya tos apal lah gitu prinsip naon namina teh ukhuwah Islamiyah. Gitu. Tah, iya. Ukhuwah Islamiyah. Tuh. Catat alia ukhuwah Islamiyah. Artina naon Pak RT? Nya bade naros deui ka Pak Ustad ieu teh abdi teh. Sekolahnya di mana tadi nanya terus teh. Percuma ngundang narasumber atuh lamun dijawabna ku Pak RT mah. Nya dijawab ku narasumber. Leres teh. Mohon Pak RT. Tuh mohon cenah Pak Ustad eta. Pintar ngeles. Ukhuwah Islamiyah teh mungkin persaudaraan gitu kan, persatuan teh sesama umat Islam. Ulah juga nu dieu kruba pagontok-gontok. Ieu rebutan ieu cenah. Geuning abdi mah dibayarna sakieu, dia bayarna sakieu. Pamawana si Iung. Eta teh itu nu kitu teh. Mangga Pak Ustad dilajeng. Ya, jadi tos backgroundnya sama-sama dari pondok pesantren gitu kan. Mohon. Jadi rada samalah gitu sikap dan adatnya di pondok-pondok gitu. Jadi
mun katimu walaupun di berbeda dari berbagai macam daerah, tetap mun katimu sama gitu. Baik, ramah. Eta lamun katimu teh mun assalamualaikum gitu. Kayak pohaluk gitu, teu kumaha gitu. Kayak pohaluk tuh. Tuh Pak RT bisa kan? Oh, salah. Naon terusna? Salah. Artinya non eta berarti. Oh, bagaimana kabarmu? Gitu. Nah, eta cenah kita teh Pak RT teh jawab, syukron gitu kan. Searching di Google. Tuh taya HP di dia oge. Aduh, sok ieu tuh. Kitu ke rumah gitu teh umpama manehna masuk aya iri dengki jadikan nyaya teh naon cenah itu teh. Lantaran honor beda itu teh. Itu tah. Mangga dilajeng deui. Teh mohon. Diguar deui itu, penasaran tuh penasaran. Tuh cenah tuh si dapat cenah. Mun kieu carana mah abdi bade ieu jadi pindah wae lah ti sakola cenah bade sakolana ka Yaman kitu teh. Oh, itu si Dapa. Si dapat itu tuh. Ya, Mohon itu. Dapangling. Mangga dilajeng. Ngeuneun. Jantan di asrama teh aya nama 4 tingkat PRT. 4 tingkat. Satacana 2 tingkat. Pas UIH teh kan 2022 teh masih 2 tingkat. Ayeuna 2024 tos 4 tingkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin banyak peminat penuntut ilmu nu hoyong angkat tadinya. Kayaman gitu teh. Eta tadi teh universitas naon teh? Universitas Al-Ahqaf Pak teh. Universitas Al-Ahqaf. Tempat belajarna Ustadz Sahril. Namun artina eta teh taruskeun bae ka Ustadz Sahril itu nya. Nah, lagi Al-Ahqaf teh kan upami di Indonesia mah pan aya UIN nya, aya STAIN gitu. Nah umpami di Al-Ahqaf eta mempelajari keilmuan teh leuwih ka ilmu-ilmu fikih, ta ilmu-ilmu tauhid ta naon tah teh? Ilmuna jurusana Mun. jurusana eta lebih ka syariah. Hukum Islam. Syariah hukum. Namanya teh syariatul wal qanun. Syariah dan hukum gitu. Oh, Naon nu dibahas di dinya teh? Mohon. Nya aya pelajaran fikihna, sorofna, nahuna, balaghahna, fikih usrohna. Mohon. Ye, kos ngarti bae maneh subhi. Dapatnya moal ngarti we teh geus. Mana ke puter, tos ieu puter deui nya. Nah, eta berarti jurusanna nya syariatul wal qanun tuh. Pak RT ge pase tuh syariatul wal qanun tuh. Pase. Ieu mah ulama maneh bisana ana antum na wae atuh. Dicobian Pak RT, sama Ustaz ngobrolnya bahasa Arab. Tenang wae sesen tenang wae jamun ya. Aduh ieu teh. Ieu punten-punten ieu di luar ieu nya cenah. Eta cenah ge Pak Ustad cenah pendak sareng istri teh di mana teh di pondok teh di mana teh atanapi di Yaman gitu teh gitu. Nuhun. Pendak sareng istri teh tos pas ngajar di Husnul. Enak kan ngadamelna di Husnul. Oh di Husnul. Husnul Khatimah. Oh. Terang teu warga Dumai sadaya Husnul? Aduh. Ripuh Pak Ustad. Ieu mah yeuh. Sagala teu terang itu. Bek deui ka Pak RT ieu mah. Kari di amal lama kudu aya taman bacaan masyarakat khusus bahasa Arab. Engke mah. Nya. Duh. Tiasa kitunya Pak RT nya. Oh, tiasa cek Pak Ustad oge gitu loh. Tadi mana teh? Pendak nanti di Husnulnya? Di Husnul. Ya, lebih enak mah di ngelaluin ta'aruf Pak RT. Oke. Mana si Ageng? Yo, aya. Ta'aruf maneh, Geng? Islam KTP pasut Pak. Ta'aruf ya Pak Ustad bege. Ali ta'aruf teh naon Pak RT? Dipaduleukeun secara sah. Eta teh sanes kitu. Kurang lebih gitu. Mohon. Abdi oge sataun deui mah lamun mah ta'aruf lah. Oh, berarti antara positif negatif dipertemukan
ya. Nah, eta mah teu langkung noh. Tarup atuh. Ulah juga siung. Daripada putus 3 kali teu nyambung-nyambung mendingan tarup atuh. Pak Ustadznya kitu nya. Pak RT. Langsung berat Pak RT, Nyinggung Pak RT. Nyenggung-nyenggung kumaha atuh. Tapi Pak Ustadz kenal ke Pak RT teh nya? Atau kena artis atau Pak RT teh. Kamu dengar sendiri Alia bagaimana kata Pak Ustadz yang dari Yaman kan? Nah. Pak Ustadz Alia juga nggak kenal sama Pak RT. Oh, kok gitu sih? Gitu Pak Ustadznya. Kita berarti ta'aruf teh nya secara Islam teh emang halusnya. Mohon itu. Jadi eta mireng Pak Ustadz Sahril nyarios ta'aruf gitu. Eta kan hate teh duk gitu tuh. Sampai duk. Oh, eta mah kedahna si Ageng ta'aruf mah. Sama Pak RT. Sarua bae deh. Gitu. Nah, eta ieu mah ngulkur heureuy kita teras ieu tah upami di kampus itu nya. Eta di kampus teh pasti ngagunakeun teh bahasa Arab we, bahasa Inggris pangintennya. Nah, terus upami di asrama ke kampus eta tebih teh caket teh. Mun ti bahasaran parenya. Mohon. Ngangge bahasa di kampus mah kan sareng dosena ngangge bahasa Arab. Mohon. Namina bahasa Arab fushah. Nu sesuai dengan kaedah bahasa Arabna. Oh. Benten deui jeung pendudukna. Eta pendudukna kumaha? Ngangge bahasa Arab amiyah. Usrah amiyah. Usrah berarti Fushah. Pushah. Mohon. Sareng amiyah. Maklum kalau banting ada eta teh jadi rada ngomong pushah gitu kan. Pushah dan amiyah. Nah, leres kan? Leres. Mohon. Hatur nuhun pisan. Aduh, pos dinilai ku Pak Ustad oge abdi pase bahasa Arabna kan. Eta di kampusnya. Mohon di kampus. Umpami sadinten-dintenna di asrama. Di asrama kan ketemuna sareng rencangan deh gitu kan sami-sami di Indonesia. Anggena bahasa Indonesia. Mun ketemu sareng nu aya nu mahasiswa ti luar Pak RT, anu ti Arab Saudi, ti Tanzania, ti Zanzibar teh naon namina teh nya? Zanzibar. Terus Afrika mohon Zanzibar. Sareng Malaysia, sareng Thailand. Eta ngangge bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mun Malaysia mah tiasa sakedik-kedik bahasa Indonesia. Malaysia mah caket nu tetangginya. Mun Thailand teu tiasa kudu bahasa. Teu tiasa, kudu bahasa Arab teh. Tapi bahasa Inggris di barisan ya. Bahasa Inggris tiasa kan? Oh, Thailand. Hebat atunya. Aduh, tepuk tangan buat Pak Ustadz. Aduh, tiasa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Beuh. Ada biasa tuh. Ya alhamdulillah atuh. Bahasa Thailand. Ya. Sarua. Ya Pak Ustadz Sahril tiasa 3 bahasa. Arab, Indonesia, Inggris. Hiji deui Pak RT, Sunda. Sunda 4 bahasa. Atuh abdi oge tiasa 4 bahasa. Jawa Cirebon, Sunda, bahasa Indonesia, nya bahasa Inggris setik-setikeun. Gitu. Itunya Pak Ustadznya. Eta upami di kampusnya, di kampus deui balik deui ka kampus. Upama ngalakukeun pelanggaran upama teh eta aya hukumanna teu eta. Pelanggaran paling naon namanya teh absen ya Pak RT nya. Absen. Mun istilahna teh goib teu hadir gitu, teu hadir di kelas. Goib. Mohon. Oh, disebatna goib. Disebatna goib teu hadir di kelas. Ngaleungit panginten yang mencara bahasa urang mah ge. Ngaleungit. Ngaleungit di kelas teh goib. Aduh ampun. Itu Pak Ustadz biasa wae nyebutna teh goib. Itu cuma goib langsung wae. Nah, itu Pak Ustadznya eta di Yaman. Eta teh nimba ilmu teh salira sabaraha taun atuh. LC gelar LC. Mohon LC. Mohon. Dia mah teh berarti 5 tahun Pak RT. Dia tahun 2017 nepi ka tahun 2022. Di Yaman. Mohon. Soalnya kan 10 semester di itu manggena. Oh.
Eta skripsina kumaha tah mun skripsi? Skripsina nge bahasa Arab Pak RT. Nge bahasa Arab. Sanes skripsi sih di ditu mah Pak RT. Jadi orang ngetik tulisan Mun, pengarang-pengarang nuntos maot. mun, Kan nu sataacanna teh tulisanna teh kertasna teh sarobek gitu. mun. Tapi aya 2 salinan atau 3 salinan kurang ketik jadi hiji gitu. Aduh. Wah, hebat ieu mah ye. Berarti eta mah melatih konsentrasi, intelijensiana kudu tinggi nya. Muhun eta kertasna teh sarowek diketik deui gitu. Nginget-ngingetna kumaha eta carana? Jadi mun teu aya nu tiasa nu kabaca harus ke dosen. Aya pembimbingna gitu. Mohon. Ede itu Alia itu lurak lirik umat imut wae ti tadi. Hoyong naros Alia. Atuh hoyong. 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 Teu kayak yang caket-caket bukan muhrim. Atuh di ujung. Teu kayak di dia wae atuh. Ya, mangga narosna nu sopan. Pak Ustadz tadinya mau dilanjutinnya ke Win. Semarang ya. Mohon. Nah, tapi karena dari kiainya ya didorong untuk ke Yaman. Ya. Apa ada rasa terpaksa apa gimana gitu nggak awal-awal? Sebenarnya dari saya pribadi kalau lebih patuh ya apa yang kata Pak Kiai. Kalau kata Pak Kiai A, kata Pak Kiai B. Karena mungkin keberkahan ilmu yang saya dapatkan juga dari Pak Kiai. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kitu. Dengekeun. Kepatuhan itu akan mendapatkan berkah. Mana yang umpama disuruh gitu ku direktur disuruh gitu. Geus ulah ngajawab anu itu geus turutan wae. Nah, tepuk tangan untuk kepatuhan dan keberkahan. Nah, Gitu. Nurut moal. eta mari teu hayang menang bantuan mah nya sok wae sudah Pak RT mah. Pak Ustad mah mohon dileuti teh dah. Alia nginum maneh. Belum seret. Aduh eta ya. Tehna teh nya lumayan, heeh. Teh naon Pak RT? Teh naon ieu teh? Ieu teh rasana mah rasa melati ieu mah. Ieu euy. Aduh. Bade naros deui Alia? Hah? Geuning seuri. Udah gitu aja Pak RT. Pak RT. Loh, grogi. Wargi dumai sadaya, Alia grogi. Ningali Pak Ustad. Ka Pak Ustad ti grogi ye. Eta ka Pak Ustad grogi. Kumaha tuh. Tapi Pak Ustad mah teu grogi. Manehna mah cing caring cing pageuh kancing saring set pageuh iket manehna mah. Tidak senyum dan tidak tertawa, tetap fokus dengan jawaban yang pasti. Mungkin itulah jurus untuk mendapatkan uminya kali. Iya. Taruh Pageng. Tadi tos dicarioskeun nya upami di kampus gitu kan. Eta lamun ngalakukeun goib gitu. Berarti eta dihukuman, kita kena hukuman. Sanes kena hukuman Pak RT. Tapi tugas bagaimana? Resiko. Resikona Ketinggalan. teu tiasa ngiring UAS. Oh, Eta itu. teh tapi 2 kali goib, 2 kali teu hadir langsung teu tiasa ngiring UAS. Langsung ngiring ka naon namina teh? Ujian. Naon namina teh? Ujian Akhir. sanes revisi gitu ada tas ujian teu lulus namina naon? Oh, di hair. Remedial, langsung remedial. Mun tak gitu. Eta nomor eta lamun si Amang ngalakukeun goib 2 kali kumaha di dieu teh. Dipotong deh. Pokoknya mah urang ayeuna mah oh manehna geuning nah kitu teh. Dewekna ngalakukeun goib jadi hukum gitu. Ari panginten upami warga Dumai sadaya mah nya upami pengertian goib teh sanes. Jadi aya pengertianna goib teh warga Dumai nya. Ari goib naon? Jurig. Tuh kan. Tuh benten dia mah. Di Yaman mah goib teh meninggalkannya. Meninggalkan dari kelas.
Ari di dieu mah cenah goib teh jurig geuning. Kumaha? Apa Pak RT? Tuh perbandingan teh kitunya. Sehingga urang teh kudu bener-bener neangan nu benerna nu mana kitunya. Muhun eta teh. Bade naros naon ya ka Ustaz Sahril? Tah nu para nonoman, para pemuda ya, bade naros naon? Sok ka Pak Ustaz sok naros. Hayo, dapa naros naon? Isineun batur sakelas meureun teh nya. Eta terencang sakelasan dapat teh. Sanes. Apal alitna bae. Alitna kumaha eta teh? Bandel. Oh, iya cenah ge. Upami pipis teh nangtung jeung sedap amat cenah ge. PRT, upami di Yaman, menu ternikmat makanan apa ya PRT? Oh, tuh kan. Tah. Ari urang Yaman teh daharna teh naon? Kita Tokol. Ari orang penduduk yang mana mah Pak RT? padi biasa. Gandum. Gandum. Nah eta teh Pak Ustad. Pak Ustad teh upami dahar di lembur gitu kan ngadaharna kan sangu, sareng kempul haneut mun urap tokolnya. Cucut teh. Eta di Yaman teh aya teh cucut teh. Teu aya tuh Pak RT. Teu aya. Teu aya atuh. Eta kumaha lamun umpamana Pak Ustad teh rindu akan cucut dan urap tokol teh kumaha tah? Eta teh kumaha teh dibayangkeun wae tah. Dilampiaskeun kanu kadaharan nu sejen gitu. Milarian menu nu sanes Pak RT. Tapi sreg di hate. Sreg di hate, tapi kan di ditu teh di universitas teh aya kantin mahasiswa Khusus Indonesia. khusus Indonesia. Oh tuh aya berarti di Yaman teh warung khusus Indonesia kempul aya teu. Kempul teh aya tempe aya Pak RT. Tempenya terus Tempe tapi hargana awis pisan. awis pisan sabaraha. Mun di real Yaman ke nama 2000 real Yaman ngan sa kotak persegi panjang kitu 2000 real Yaman teh sarebuna 15.000. Oh, berarti sakit teh 15.000. 2000 berarti 30.000 Pak RT. 30.000 sa potong teh. Potong semua, potong. 30.000 eta oncom sakotak. Aduh. Makan jadi jualan tempe merenya. Nya Pak manteu Pak RP mah tetap melayani warga dengan tulus ikhlas. Kan tadi kan disebat nggak ada gaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Tetap anti korupsi, tapi tetap galau dan galau. Nah, lain sagalau-galau nah ya. Teh tempe tak pernah teu gitu saking rindu kempul umpamana Pak Ustaz Sahril teh ngadamel kempul sorangan gitu teh. Pernah teu eta? Tah acan Pak RT. Tah acan. Acan nyobian. Paling ge ngadamel sorangan teh baso. Baso. Eta kumaha teh? Teu aya nu icalan baso. Teu aya jalan baso. Teu aya. Duh. Mie ayam baso teu aya. Jadi mun pale ge ngadamel nyalira. Mohon. Eta upami ye pan di Yaman ge Mohon. aya makanan-makanan itu kadaharan asli Yaman nu terkenal panginten di ditu mah. Eta Pak Ustad aya teu favorit Pak Ustad makanan asli Yaman gitu tah? Eta aya namina lasik Pak RT. Lasik. Mohon, lasik. Lasik. Lasik teh roti tapi terbuat dari gandum, tipis, bulat. Di anuan endog, telur gitu. Mohon. Telurna di di dadar. Mohon. Terus di kana penggorengan tempelkeun roti nu tadi. Pantesan Pak Ustad pinter dan cerdas atuh. Ngadaharna roti sareng endog atuh. Ya, aduh. Lasik mun. Kayak syuting ieu teh tutorial ngadamel lasik ti Pak Ustad. Daek teu? Nah, gitu amen tambah pengalaman. Bisa boleh Pak RT. Atuh eta makanan favorit Pak RT upami enjing teh. Aduh, bubuy bolen sareng cai teh teras ngabayangkeun ka popotongan. Eta. Muhun ya. Aduh, tadinya menu makanan non eta upami dahar mah gitu, meser sorangan gitu. Mun kangge tuang mah
aya disediakeun ti kampusna PRT. Oh, di kampung. Eta teh nu biaya nu awal nu tadi Mohon. tos mencangkup tuang 3 kali sadinten. Mohon. Anjing yeuna laukna roti nu panjang ngangge selai sareng minumanna teh no namina teh sareng susu campuran. Aduh, eta mah teh sakola-sakola ngeunah atuh gitu mah. Gitu. Daharna roti. Terus minumna susu jeung teh. Sakola ngeunah eta mah. Aduh, ya mau ulah juga si dapa, sakola balikna nyeker. Timah make sapatu balikna nyeker. Aduh, kumaha teh maneh dapat teh. Tuh mana ge Pak Ustad ge terangeun cenah. Eta teh dapat cenah. Muhun cenah. Geuning aing mah kieu cenah gitu. Aduh. Teh Umi gaduhna Pak Ustad teh ceket-ceket. Angel, dusun atuh ulah tual-tual teu puguh. Nyarios cenah nganggo bahasa Arab. Nah, gitu. Ya punten Pak Ustad. Ada heureuy Pak Ustadnya mun eta. Ada. Sok teh mana deui tanu bade ieu naros? Tukang son. Bade naros teu? Itu tadi dia kita jomblo atuh. Itu tuh technical director tukang son tuh Indra jomblo. Ageng pimpinan orkes Melayu Irama Nada jomblo. Terus Dapa jomblo. Angel jomblo. Amang ge jomblo atuh. Hebat Pak Ustad mah atuh. Naon? Jomblo. Dusun itu teh gitu. Upami bahasa Arabna dusun naon teh Pak Ustad? Dusun gitu. Dusun naon bahasa Arabna teh? Dusun teh naon ya? Meureun ka Taban gitu. Taban lah. Antum Taban. Gitu tuh. Aduh, sok lah. Mumpung aya Pak Ustad Sahril bagi-bagi ilmu, Ustaz Sahril bade bagi-bagi ilmu. Sok bade naros bahasa Arab, tak bade naros kumaha? Hadis teu naon-naon lah. Sok, siapnya Pak Ustadznya? Insyaallah. Insyaallah sok siap. Tuh, ayo. Hei. Indra, taroskeun telat nikah hadisna naon gitu teh. So, hukumna naon lamun telat nikah? Eta kelas seuri wae itu teh. Itu Sufi. Ya. Tadi kan ceritana pada bikin paspor teh di itu teh menuju perang ya. Nah, posisi Pak Ustad di itu menuju perang teh eta teh. Ter pada ditaroskeun ayeuna. Pada ditaroskeun, pada ditaroskeun ieu teh. Pilih Pak Ustad ngirim perang. Iya. Sambarangan ngomong tuh. Pak Ustad mah ka ditu bade nuntut ilmu, bener-bener sekolah. Lain jadi tentara bayaran. Eta teh ulah sacuam-cuam nyarios teh aya wartawan kayak ditulis Pak Ustad dan kaditu jadi tentara bayaran. Gak gabah. Aduh. Oke. Nah, rata-rata warga mireng nyaman teh negara nu keur berkonflik secara politik. Nya eta perang gitu loh kan. Eta Pak Ustad mah upami nuju belajar, pana belajar fikih, nuju ngapalkeun atawa nyerat bahasa Arab kemudian juga kaget murunnya. Masya Allah atau kumaha gitu teh. Eta bener teh eta Pak Yaman teh negara perang teh. Leres Pak RT. Tapi Yaman teh aya 2 bagian Pak RT. Mon aya Yaman Selatan sareng Yaman Utara. Nah, upami Pak Ustad? Mun abdi teh di Yaman Selatan, aman alhamdulillah. Nyanya honing tuh. Yaman Selatan ieu mah. Nah, henteu berbatasan sareng Arabnya? Henteu. Aduh, eta berita ti mana eta hoak ti mana? Aya bom ting jaleger juga branding deredet. Pak Ustad mah anteng, nyaman, belajar, soson-soson milarian ilmu, bari jeung eta meureun tah kangen ka kempul. Berarti teraskeun tah mengenai Yaman tah kena terang sadaya tah. Mohon. Jadi tadi teh aya 2-nya, Yaman Selatan sareng Yaman Utara. Masing-masing ge benten hari kemerdekaanna. Yaman Selatan gaduh hari kemerdekaan, Yaman Utara gaduh hari kemerdekaan Pak RT. Mohon. Ieu upami Pak Ustad mah di Yaman Selatan. Ya. Tuh. Yaman Utara.
Pak RT mah di dieu bae meureun. Paling ge teh sekali-kali jalan-jalan ka Parapatan Mekah meureun tah. Terus eta ikat timuna teh sareng Sidapa keur dagang gorengan. Heureuy mah, heureuy ieu mah nya. Eta kitu kadang-kadang aya informasi-informasi memang teu ieu. Nah, kaleresan deui aya Pak Ustad di dieu kan tiasa diluruskeun kitu tah. Kitu na masalah eta mah da eta upami gitunya kait upama di negara Indonesia na teh kaitan aya peristiwa-peristiwa politik meureun mireng nya ka ditu teh. Mireng Pak RT. Muhun di YouTube Di atau YouTube, tina? mohon. Di YouTube, di berita-berita di Google, aya notifikasi gitu. Oh, gitunya. Rerencangan ge naros di Indonesia nuju naon gitu kan. Mohon naros. Pernah teh eta ieu bola gitu. Bola Yaman ngalawan Indonesia gitu aya teu tah? Pernah teu eta bola Yaman ngalawan Indonesia? Tacan aya Pak RT. Tacan aya nya. Oh. Salah info. Panginten gitu tah. Kan bener Pak Ustad teh ningali di ditu teh kumaha kayana cenah urun ramena kumaha gitu tah. Punten ya Pak Ustad ieu punten pisannya. Ya kumargi itu warga Dumai hoyong terang gitu tah. Upami di Yaman cenah aya mall teu cenah. Mall teh aya Pak RT tapi di kotana. Oh. Namina teh kotana teh Mukalla. Benten sanes Benten tebih di tempat abdi belajar sareng ka mall eta teh di Mukalla. Jarakna teh mun ngangge bis teh 6 jam Pak RT. 6 jam ka Jakarta bae ngan 3 jam coba. Waduh bener-benernya nu keramaian teh dijauhkeun tina dunia pendidikan pangintennya. Mun supermarket gitu mah aya gitu. Oh, alit-alit gitunya nu alit-alitna, mohon eta. Tah, upami liburan ye Pak Ustad, liburan kita eta ka mana tah Pak Ustad? Ka Hawaii. Liburan biasana dianggo naon namina teh sareng rencang-rencang nyewa naon namina teh kolam renang Pak RT. Oh, teras? Kolam renang ngadamel maulidan, terus makan-makan di dinya. Terus sarang ngebahas wisuda meureun gitu. Jadi wisuda teh terus dibahas di awal-awal. Mohon. Tepuk tangan buat Pak Ustad Syahril. Kieu Pak Ustad. Nah, upamina namina oge di perantauan gitu kan, Pak RT ge kadang merantau gitu. Eta kadang-kadang upami mireng adan Pak Gubor teh aduh kanu hate teh. Sok emut gitu kepun sepuh gitu. Aduh, pangemut-emut nama, emut ka dosa-dosa anu tos kalangkung gitu kan. Eta upami Pak Ustad gitu, diaman mirang suara adan tuh inget teh teh ka desa gitu, ka keluarga di kampung gitu. Ngada pas adan terus lebih ieu nama Pak RT pas Idul Fitri. Idul Fitri nyamun. Pas karasa pisan Idul Fitri. Ingat bener eta teh emut kitunya ka sepuh eta. Eta diaman gitu. Upami Idul Fitri salam-salaman gitu. Salam-salaman Pak RT. Oh, berarti sami wae nya. Tapi nu pameget sareng pameget. Oh, di dieu mah nyasa. Di dieu mah tuh pirengkeun diaman mah cenah Idul Fitri teh sesalaman teh pameget sareng pameget, istri sareng istri. Atunya di dieu mah duh eta komode sing ageng teh diajak sasalaman ge sasalaman sorangan sos nyorokeun eta. Di dieu mah nyakup ya kayak tinggal di sorangannya beda budayana lah. Di Tarim khususna Pak RT-nya. Nyeuheun. Nu istri-istri teh teu aya nu kaluar rumah teh jarang. Di Tarim teh. Keluar rumah teh mung pas sakola. Pas sakola. Sakola ge eta mah bisna nu nyamperkeun ka rumah. Aduh sampai ku kitu nanya. Aduh teu bisa dibandingkeun jeung di urang malah tos diomong teu kaing dicarioskeun nya. Eta saking ku menjaga syariah gitu loh. Lain syariah nu urang kidul lain. Syariah hukum Islam. Eta saking hayang ngajagana syariah sampai kitu, na urusan sasalaman, na urusan penjemputan sekolah gitu. Nya upami urang mah kitu teh nya bade sakola teh nya longkrong we teh nya muhun nongkrong. Ngantosan baru jeung arudud deui ayeuna mah. Oh, Pak RT tahu berarti. Oh, tuh Pak RT mah tahun sabaraha atuh.
Gitu eta teh begitunya. Nah upami eta salat gitu mau salat hari raya Idul Fitri kumaha eta? Benten tempatna Pak RT. Benten deui tempatna. Khusus lah pamegat, nu istri aya khusus tempatna. Eta nu khotbahna benten deui nu khotbahna teh. Khotbah mah ngiringan, ngadangekeun, yang penting tiasa ngadangekeun gitu. Oh, Biasa. pernah sabaraha kali Pak Ustad Idul Fitri di Yaman? Idul Fitri di Yaman berarti 10 kali, henteu 5 kali Pas. Berarti 5 tahun teh teu weuh. Teu wih. Ya, itu Subhi Amang dapat kuat teh 5 tahun. Tuh balik ka imah kuat teh. Kuat teh. Tuh kan. Eta obat kuatna kumaha teh? Obat kuat. Cenah maksudna mah obat kuat supaya betah 5 tahun teu wih-wih kalembur gitu tah. Gitu. Obatna resep ieu bae Pak RT, resep kana belajar jadi kadang hoyong wih kahilapan gitu. Oh, mau maca buku gitu. Jadi Oh. aya nu ilmu nu hoyong pisan dipelajari sampai naon namina teh hoyong sampai bisa gitu Nuhun. Pak RT. Jadi kauih teh kadang hilap gitu. Oh, gitu eta mah rajin atuh namina Pak Ustad teh. Rajin ieu mah bener-bener nuntut ilmu. Leuh eta merantau ka Jakarta bage sabulan teu balik teh nya ampun atuh. Ya, itu Subhi aduh. Keur mah teu keuyang maca, teu hobi nulis, teu keuyang deui eta. Naon ngaranna teh diskusi. Lah ya meureun teh saminggu teh geus hayang balik deui. Ada gitu ta. Kieu eta salila 5 tahun teh berarti Idul Fitri di ditu, Idul Adha di ditu. Tau pami Idul Adha kumaha tah? Idul Adha mah loba pisan Pak RT nu Korban? aya nu korban sapi, korban unta. Sapi jarang sih Pak RT nya. Lobana Unta. onta. Wargi Dumai Sadaya. Ternyata di Yaman korban lobana onta. Tuh kan pasti teh. Duh, cenah itu aya nu narus tuh wargi dama na ieu wargi kampung Dumai. Cenah upami daging onta raos teu cenah kitu. Daging onta teh tergantung nu masakna sih Pak RT. Oh, tergantung kokinanya. Nu di mahasiswa nu masakna kalarsan bapak-bapak. Oh, karyawana gitu. Tah aya ibu-ibu. Soalnya Tah aya kan ibu-ibu. tempatna pameget. Oh, bener-bener dipisahkeun euy. Gitu. Ya, kampus lalaki, karyawana lalaki sadaya. Kampus awewe sadaya ieuna karyawana. Wah, bener-bener di Yamannya menjaga syariah gitu lah. Nah, kadieu ya Yaman Selatan ya, Yaman Selatan. Ya lain Yaman nuduh perang lain. Oh, aya we info teh nya. Duh. Untung aya Pak Ustad tadi dijelaskeun gitu kan. Ari Tarim teh ibu kota Yaman sanes. Tarim teh kotana. Kota Ibu kota Yaman. Kota Tarim, provinsina Hadramaut, negarana Yaman. Oh gitu, Hadramaut. Nah, sering mireng eta mah, sering mireng di Indonesia eta kata eta teh. Tah 5 tahun. 5 tahun nuntut ilmu gitu nya. Eta kan upami kuliah di dieu nya di urang gitu di negara urang eta kadang-kadang upami putrana henteu uih-uih teh kadang-kadang dibesuk gitu ku yeuna ku sepuhna nya. Eta Pak Ustad tuh salila di Yaman dibesuk teu ku orang tua. Alhamdulillah Pak RT henteu. Pak RT bade ieu bade naros deui ye ka warga Dumai. Pernah teu mireng kata besuk? Pernah. Kanggo naon? Ngilik. Ngiliknya. Ieu eta Pak Ustad mah salila 5 tahun ya teh dibesuk ke sepuhna gitu loh. Sanes tadi besok ku mantan Pak RT. Mantan deui kumaha ieu teh. Teh itu aya tos cengar-cengir wae itu teh aya teh. Bade naros naon? Ini Pak Ustadz. Eta. Nah, gitu.
Duh, kumaha ieu caket Pak Ustad. Benar geningan. Caket Pak Ustad. Gurunya kan Pak RT. Ya Allah, haila eta nuduh sakitu ageungna. Mangga, bener naon? Ini Pak Ustad, belajar di Yaman sama di Indonesia ada bedanya nggak? Belajar di mana aja tuh sama PRT sebenarnya artinya. Ya. Yang membedakan dari kitanya sendiri sebenarnya. Ya, tergantung semangat kita dan kegigihan kita gitu. Mungkin dari segi biah atau naon namina teh PRT biah teh keadaan lingkungan. Belajar di sana lebih mendukung sesuai dengan jurusan syariah gitu. Jadi masyarakatnya juga mendukung, suasana juga mendukung, ya. Kuliah juga mendukung, jauh dari perempuan, dipisah laki-laki dan perempuan. Jarak kampus laki-laki perempuan itu jauh 6 jam ke naik bis. Aduh. 6 jam kampus lalaki sareng kampus putri teh. Aduh, mangga. Jadi istilah pacaran gitu mahasiswa dan mahasiswi di sana itu bisa dibilang tidak mungkin. Oh. Tapi Pak RT banyak yang menikah di sana. Tarup. Mohon. Aduh, Pak RT hoyong tarup jadi nanti. Ayaman heula Pak RT. Buraku tarup kudu kayaman heula mah. Duh. Eta panginten Pak Ustad gaduh kenalan di Yaman gitu ta. Munnya rada dicaket-caketkeun gitu sareng Pak RT gitu deh. Kade pupulih ka pepotongan. India enggak RT? Di India. Eta geuning sok nyanyi kuning eta deh. Biasa itu TBM. Gitu berarti lobana nu eta nu kuliah di Yaman mah lobana teh nikah. Sareng mahasiswa-mahasiswi. Mahasiswa sareng mahasiswi melalui proses ta'aruf nyarios ka rektorna langsung. Oh, tuh. Kunaha Pak RT henteu kuliah ka Yaman nya. Lamun kuliah ka Yaman mah Pak RT teh meureun geus. Hah? Iri bae maneh mah ka Pak RT teh da embung bae ningali Pak RT bahagia teh. Aduh, gitu Pak Ustad teh. Eta jelema nu iri dengki jael kaniaya teh dina hadis hukumna naon? Sok Pak RT, bejer beaskeun. Sok tuh. Abian kur tu naon? Sok Pak RT. Duh, nyeri hate Pak RT kumaranehanan teh. Sok mangga Pak Ustad dieukeun. Kumaha tuh Pak RT ya? Hadisna naon tah? Jalma nu iri dengki jail kaniaya teh. Gitu. Tuh, Pak RT mah aya dukungan ti Pak Ustad tuh. Ya. Mangga. Mohon Pak RT. Aduh, kenging lah gitu iri dengki kitu mah nya. Sami bae istilahna urang teh memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri gitu Pak RT. Tuh. Dengekeun. Rurak ta ceulina gitu. Naon memakai bangkai daging saudaranya sendiri jelema nu iri teh. Ieu mah obong-obong Pak RT amplopna genep iri. Obong-obong Pak RT minumanna ieu iri. Aduh ampun iri wae mah. Maklum kurung. Aya nu iri ka Pak RT. Naon? Jomblo. Eta geuning. Aya doana Pak RT. Ta. Dikit. Doa buat yang jomblo. Mohon. Ya, dengekeun ya. Indra, dengekeun Haikal, Sobri, Ageng, dapat dengekeun. Doa dari Pak Ustad nih, Pak Ustad Hairil-nya. Pak Ustad Sahril. Nah, aduh ya ari inget ka mantan teh tika caletot letah, ari inget ka mantan teh. Pak Ustad Sahril. Ya. Nu ditunggu-tunggu ti mimiti teh. Iya. Doana. Ya, mun ka dieu bolak-balik sampai ka Tarim, sampai ka ieu. Doana. Doa khusus buat yang jomblo. Tuh. Siap-siap. Dengekeun. Nah, mangga Pak Ustad. Udah dicatat abdi mah Pak RT mah. Doa khusus buat yang jomblo. Mangga Pak Ustad dicatat. Kapungkur teh pernah naon namina teh
sharing kita sareng rencangan. Mohon. Nyarios hoyong nikah gitu. Sanes Abdi. rerenca. Pak RT kayak ayam. Gitu. Terus Terus rencangan teh mamatahan doa kieu. kumaha Cen? Robbi ini lima anzaltu ilayya min khairin fakirin. Oh. Tuh kayak yang cepet-cepet. Tuh nyarata tuh. Tuh ditulis. Robi Ini ini 5 5 anzalta ilayya ilaya min khairin min hairin fakirin. Tuh. Nya paus tenang bae. Hartosna naon cenah eta? Tos dicatat tuh. Dicatat tuh. Alhamdulillah. Nuhun. Eta hartosna naon teh, Pak? Mohon Robbi wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, Robbi ini sesungguhnya 5 anzalta engkau telah menurunkan kepadaku alayya kepadaku min Robbi ini 5 anzalta alayya min khairin fakirin sebaik-baiknya perkara fakirin dari hambaku yang sangat fakir. oh tepuk tangan. Aduh. Senyumlah ampun para jomblo, alhamdulillah jeung kenging senjata cenah. Eta teh pasti teh tos salat nu dibacanya. Kedahna tos salat Pak RT. Namun salat teh hayang ngabacaan kieu. Ya moal bica. Aduh. Upami ngerjakeun teh apa RT? Diwakilkeun cenah. Teu tiasa nya, Pak. Mohon atuh Pak RT. Teu keng diwakilkeun doa mah atuh kedah di aos ku anjeunna, ku anjeun gitu. Lu hayang lemes pisan ka maneh teh euy, poe euy. Alhamdulillah Pak Ustad eta teh oleh-olehnya kanggo para jomblo tah regepkeun nya. Nah, ieu eta 5 tahun. 5 tahun tos eta wisuda teh meureun da teu aya keluarganya nyalira wae. Tapi tetap semangat gitunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus wisuda teh tos uwih deui nya ka ieu ka Ciwiru gitu. Mun ka desa. Eta cenah mireng-mireng mah cenah pas uwih teh tertahan di Mesir cenah. Eta kunaon eta teh? Mohon Pak RT. Jadi pas uwih teh hari teh rombongan aya 10 orang. Mohon. Eta teh ngarancanakeun bade liburan ka Mesir, bade ziarah ka makam Imam Syafi'i nu lain-lainna. Imam Syafi'i, ziarah ka Imam Syafi'i. Ka Imam Syafi'i sanes ka Raja Fir'aun. Itu langsung baca Fir'aun gitu cenah. Lain, sok sembarangan Imam Syafi'i. Mohon. Terus naon namina teh berangkat di Bandara Yaman. Ka Bandara Mesir 3 jam perjalanan. Mohon. Terus di Mesir eta teh bade keluar teh kan kedah gaduh visa. Mohon. Ya. Gaduh visa teh pas diperiksa visana teh aya 3 urang PRT. Mohon. Nu katahan nu istilahna nu teu ka approve tanon gitu. Mohon. Nah, jadi ditahan teh. Ditahan heulan PRT bilih aya kesalahan cenah ti pihak imigrasina. Dicek 2 kali. Ternyata gitu. Ternyata ieu mah visana teu ka-approve, tah can kadata. Eta Pak Ustad teh. Salah satuna abdi. Padahal abdi eta nu ngolektif ngadamel visa. Teu 10 orang eta teh. Eta kumaha nya? Ieu nu mangadamelkeun gitu tapi Pak Ustad teu kadata. Nah eta mah meureun nya tos nasib gitu teh. Eta umpama nu sadayana lolos terus Pak Ustad tertahan di Mesir kumaha teh? Eta ge nu rencangan nu tos lolos. Eta teh usaha oge Pak RT ikhtiar. Tangge ngabebaskeun gitu. Ikhtiar terakhirna rencangan sumping ka kantor dubes Indonesia nu di Mesir. Terus teteh tos katahan 3 dinten. Pak Ustad teh. Eta mamna di mana itu teh? Mamna di Pasihan Pak RT. Roti, selai gitu. Bilih hoyong mam naon namanya teh sangu gitu kedah meser. Gitu.
hari nu dipasiean ti bandara nama ti pihak imigrasi nama roti sareng naon mah selai unggul Pak RT. Aduh, atuh eta raos teh dari teh. Raos tapi eta teh atuh kan 3 kali sadinten Pak RT nya. Mun. Atuh mun roti terus kan rada bosen oge gitu Pak RT. Jadi kadang Naon ada ngomong naon? kadang meser sangu gitu. Mun. Ada teu sok ngomong ieu naon? Amun Pak RT mah nyelap mal ieu mal war-war katuh. Loh, Pak RT mah biasa puasa atuh. Eta akhirna sampai lolosna kumaha atuh? Sampai lolosna teh aya ti pihak dubesna nu datang nu dugi ka dinya ka naon namanya teh bandara di imigrasi diselesaikan ku dubesna. Oh, di pihak kedutaan akhirnya mah lolos gitu nya. Tapi mung teh tiasa lebet ka Mesir. Kedahna Tetap wih ke Indonesia langsung. eta nu rencang-rencang nu sanesna kumaha? Di Mesir saminggu. Aduh, tungguna dewek mah eta mah nya. Ari Pak Ustad nu mangadamel keuna teu tiasa ka Mesir ari rencangan nu sejena wisata di Mesir. Aduh. Tapi teu naon-naon gitu nya. Bener eta mah tos garisna ti Gusti Allah kedah kitu gitu nya. Eta tah pas uwih ka urang kitu nya, ka desa urang eta kumaha teh. Meureun itu parangkul-angkul gitu. Mama, aku pulang tak kumaha gitu teh. Mohon. Eta ge di pas naon namina teh pas dongkap bandara ge aya drama deui Pak RT. Drama terus ya Pak Ustad teh ya. Aduh bener-bener loba coba gitu teh. Tapi tetap kuat nanjeuna mah, tetap istiqomah gitu ya. Mun mangga di. Jadi kan nu katahan teh kan rencangna 3 Pak RT. Abdi sareng 2 rencangan. Mohon. Nya. Nu 2 rencangan ieu eta bareng uwihna ge maskapai nu sami. Oh, gitu nya. Abdi nyalira maskapena benten. Dah, eta drama deui wae atuh. Terus kumaha? Nu rencangan nganggena Qatar Airways. Mohon. Nu abdi nganggena Emirates. Oh, Gitu. terus ieu we ka Jakarta nya ngapung terus ayeuna nyampe Ka Jakarta. Jakarta heulan Pak RT. Ka mana deui? Transit lan ka Dubai. Jadi ti Mesir ka Dubai 3 jam. Mohon. Ti Dubai terus ka Jakarta 8 jam. Oh, gitu berarti Dubai itu tempat transitnya. Transit. Pantertan jadi negara sugih atuh nya. Transit di dinya mah. Jadi ka tos transit di Dubai teh jalan Pak RT ka gerbang nu bade terbang selanjutnya teh kurang langkung 15 menitan. Oh, gitunya ayeuna mah. Wargi Dumai sadaya tos jentre nya tos kagambarkeun tah kumaha perjuanganna Pak Ustad Sahril ti mimiti nya sakola ti madrasah ka Aliyah terus kenging beasiswa ka Yaman terus keras lulus terus kenging gelar LC. Ayeuna tos janten Ustad nya LC deui eta mah lulusan luar negeri ti Yaman. Alhamdulillah. Seneng teu? Seneng. Mohon ya. Hatur nuhun pisan ya. Mung sakitu nya punten yo rada manjang gitu soalnya penasaran. Kumaha sih di Yaman terus belajarna kumaha gitu. Alhamdulillah tos dibejer-beaskeun, tos diterangkeun. Malahan mah ieu teh dikipasihan oleh-oleh tah ku Pak Ustad Sahril teh kanggo jomblo-jomblo. Doa khusus untuk yang sedang jomblo tuh. Tadi teh supanten kenging jodoh panginten nyambung. Terus dicatat ku Pak RT oge tuh. Sakitu podcast wengi ieu ngeunaan belajar di negeri orang anu parantos di guar gitu kan. Dijelaskeun ku Pak Ustad Sahril LC. Memang ketika kita ada semangat untuk mencari kebenaran di atas kebenaran dan kebenaran, keluar negeri tidak menjadi halangan. Dan disitulah kita akan menemukan kebenaran itu sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Ini sudah ditunjukkan oleh Pak Ustad Sahril LC. Sakitu we ti abdi Pak RT Sukardi di Kampung Cirame. Bilih aya cariusan-cariusan
nu teu merenah, nu matak nyeri ka nu hate. Abdi nuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di episode salajengna. Tepuk tangan.